Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui cingkang abeng. Abeng uban. Ayeuna jadi tamu lain tamu kata dulur ya lah. Ya, mang ya. Mohon. Nah, kan jadi panggil gitu, panggil di warung lah. Ngobrol resep gitu dah aya ilmu nu dan dengan ilmu man teu kudu tinu leuwih luhur teu kudu tinu leuwih handap tapi dengan ilmu mah ti jelema anu pernah ngalamana Ya. percuma ngomong ngungkul tapi can kealaman ngaranna naon hoak anu pasti gitu ngobrol kahirupan tuh tapi geus ngalaman tah alus cokot nu alusna nu gorengna piceun saya kebenaran ya dulur dah kan dina agama ge sa muslimin teh dulur mun agamanya ya sorry ya lain ieu maksudna sa agama gitu dulur kabeh muslim teh leres gitu Leres. cek namina cik ah Uduy ya. uduy Da nami asli mah iya da soalnya mun siga Ariel Noah we gitu. Janten sanes iya aya Ariel Noah kan ieu langsung ka Ariel. Ariel, Padahal nami nama Nazril Nazril Ilham. Ilham. Abi ge tak kedah. Abi Abi nama pamorna nya Uduy gitu di jalanan. Uduy cenah. Uduy. Tadi ada tambahan. Uduy teh Uduy guludug. Ya biasa. Ya bener. Emangnya Uduy guludug. Punten ya Kang, sok asal ngajepak abi teh. Coba. Cenah naon? Tapi abi ninggal heula sikona. Ya, Oh ieu enak dijeplakeun. Silakan. Kaluarkeun. Entah gitu memang amun ngobrol mah jeung saoge Ya, tinggal heula. sikon. Sikon. Teu bisa urang bebelah dulu. Lembek kenal. Bisa aya anu geuning lah nu goreng hateannya. Nya. Ini Mun kedah emu teh mah kieu. Non teh di mana? Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Eta abi mah nomor hiji mah. Nomor hiji. Insyaallah. Insyaallah. Jadi memang pergaulan oge geus alus. Jadi Mang Idu teh gawe pertama teh di mana? Abi dulu kerja di jujur nawanya. Ya. Pernah kerja di sales Miwon, Di Miwon. Terus Trust dan Hill. Daniel, udud. Terus Abi lamin mah di dunia tukang beling lah. oh, Jujur, tuh. rongsokan. Lami Lami didinya oh lila teh mah. Lila, Eta kan? jadi ngumpulkeun. ngumpulkeun. Jadi abi ngabandarnya lila ti alit heula. Jujur eta mah. Ngumpulkeun naon wae teh? Aya besi, Besi. tembaga, Di kilo teh ya. Di kilo Oh mohon. eta lila eta mah. Lami eta aya 10 tahun na Eta oge. keur di mana? Keur di Eta nuju di Jalan Holis. Oh Dianolis, Mohon. Acan di Jatayu. Teh acan. Tah asli nama ya teh. Getih Jampang. Jampang emang? Jampang Kulon. Jampang Kulon. Tegal Buleud. Tegal Buleud ya kan. Hijrah ke Bandung. SD. SD-nya. Mohon. Tuh SD geus ka Bandung. Ka Bandung Ieu teh SD ngalih teh da mu ramah sareng ibu teh pendak di ieu dan namina jelema teh gaduh nya. Heeh. Cenah mah urang pindah we nama cenah. Da di kampung wae mah macul jeung macul. Jadi we ke Bandung. Jadi ngadu nasib. Ngadu nasib. Tapi tetep geuning muncak abi gitu. Beunghar mah teu tapi bisa ngagedekeun abi. Tah eta. Alhamdulillah Iya. nya. Jadi jelema mah kudu bersyukur. Bersyukur rek diberi saeutik gede bersyukur da geus di jatahan tina luhur teh tah ieu sakieu. Rek kumaha sagedena kumaha teu bisa mawana mah wirang. Bener Bang. Legas. Tapi mending saeutik tapi nembeun ka ayeuna tuh. Tah ayeuna teh gawe di nu ayeuna. Di PT KTN tapi depo distributor teh celup dangdang. KTM distributor. KTN KTN. Kartini Teh Nasional Kartini Teh Nasional. di Jawa Pertehannya. Oh. Oh, tah ieu. Tuh. Teh na teh tah. Siap saji Jadi ieu teh siap saji mah. siap saji kantun nyeduh Kantun jeduk. jadi kedah mesar gula deui. Oh, jadi amis. Amis. Amis tah ieu urang cobaan. Bang, ini mulai cobaan. Aduh nya atuh oh itu jadi ieu Nya atuh. Kudu diasaan ya urang ya dulu asaan. urang minum teh celup dangdang 2 in 1. Aduh. Tuh, nikmat. Keur cedeum
ngawakong Hmm. di baturan ku teh naon? Dangdang. Teh dangdang. Aduh. Geus aya di warung-warung ya, Mang. Tos aya. Geus aya. Tah jadi si Mang Iduy teh ayeuna teh gawena teh di teh Dangdang. Dangdang Sup ya. dangdang. Dangdangan. Ya ieu mah maksudna kan iklannya. Tapi ngobrol oge saha sih Iduy teh nepikeun ka kieu gitu. Pernah asup gangster, pernah Bang ya? Nah. Tuh. Eta mah ieu masa lalu abi eta mah. Masa lalu. Jadi jelema mah aya masa lalu nu goreng, aya nya Bang. Nya. Tapi aya masana. Eta Da di lingkungan sekolah nah emang lingkungan daerah gangster sih. tuh. Keur musim mah tahun 2000 nya 2001 keluar sekolah teh nya eta keur musim-musimna gangster teh rame-ramena. Kerame-rame. Nya motor teh barutut Kada keneh. lutut keneh. Astrea ge asa gagah we. Ya, Gitu. segaganya. Nya, Nu teu penting dikenal mah beberebetan ya. gitu. Ada nama Eta beberebetan. Yo, halus. Tapi wanina naon? Wah, wanina teh kudu kulobaan. Bola mah henteu. Jadi si Mang Idoy mah nya mun kisahna gitu, kisahna mah babaongan geus. Gagal dalam bercinta geus. Ya Mang. Ngan aya hiji anu memang Mang Idoy jadi dikantunkeun ku istrina pas ngalahirkeun nya. Mohon. Eta mah nu pertama lah. Nu Sata pertama. acan ikan waena taena tos ditinggalkeun deui da Mang Nu Idoy kadua. mohon jujur we teu munafik nya. Ya. Meureun gagal jadi ayah yang baik gitu. Gagal jadi ayah Banyak yang baik. kekurangan gitu. Berarti kekurangan naon? Ya seueur we keur mah goreng patut. Gitu. Aya ganteng mah cek abi mah ganteng sih. Ganteng. Tapi sigana mun dina kamera atau jantan artis mah apaan. Kabeungetan gitu. Jadi gagal lu kedua teh cenah gagal sagalana. Tapi henteu oge nya. Ya. Da ya geus tahun ngaranna teh nya suratan. Nya, suratan. Tapi aya budak Mang. Nari aya. Murang kali teh 3. Tilu. Mohon. Di canaku istri 2, ku abi hiji anu kadua. Anu kadua Mohonnya. tuh. Jadi gagal anu kahiji mah dikantunkeun, anu kadua pisahnya. Bisa. Tapi Mang Idoy masih strong. Nah, tetep. Emang Ya leres. jangan naon ya. Jangan buat apa meratapi kesedihan yang ada. Itu bakal meruntuhkan jiwa mental kita. Tidak. Pokoknya move on. Move on. Move on teh jadi lain cek batu rungkul cek omongan tapi cek diri sorangan tanamkeun. Lakukeun. Aya pewat mah jeung keriput mun geus umuran. Umuran ya. Lain kumaha mikiran ting Tapi cinta. dah hate mah Oh, jiwa muda. jiwa muda. Masih keneh kuateun keneh. Nah kuateun naon ieu teh? kuat kabeh. Jadi gitu mun misalkan gagal. Ulah aya nu cucin di kamarnya. Nya. Aya terus aya nu aing mah mending pae cekeng. Eta mah sing Mang Idoy gawe keneh. Tuh. Rasa orang ada muke we. Di sini langit mendung kelabuan. Lemah tuh. Lemah. Lain banget ya. Gitu. Jadi kudu kuat. Kudu kuat Ada seur pas band ya pokoknya mah jengah gitu tah jengah. Ya. Lagu-lagu kan keras Oh, gitu. bener. Kan keur mah resep dia teh zamanna Mang baheula tah keur zaman pas band rip eta teh. Rip. Wah. Rip, lain Berarti rip. zaman Saparua. Saparua. Ya. Ya. Sarua. Beca Tiguling. Tuh. Aya Intisari, Intisari, bikin tah. happy. Nah, Tapi eta enak seureun, Mang. yang eureun. Eureun, Eureun, asli. Eureun Dan aslinya. kenawan soalnya enak abi jujur mun kitu deui abi tos ambeien ambeien jadi minum alkohol ieu teh nongtot teh jadi. mohon jadi Waduh, tuh pengen nyeri sih. untung teu kabakar si batul koin ya Oh. mungkin lamun dipaksakan bakal gitu Koid ya. koin yakin eta mah tak abi mah berhenti we Tuh, tenang. jadi nu masih keneh ya, geus umur di atas 40 mah eureun lah. Jadi nya cek tadi teh balik pikirnya mah ka diri sorangan teu bisa dipepatan ku nu jadi indung walaupun aya keneh ge aya ku badagong mah nya da teu nu cek akang tadi dan ninggal mah sanes dina umur terkadang abi geuning bade umur 40 ge anggar geuning badagong keneh mah aya tah enak abi tengah rumaoskeun jelema jalmi bener ieu abi sok aya mun aya ke paribasana nghargaan babaturan ngahanutan osok cuman ulah pikeun ka kamalinaan oh ngiluan Ulah kana pikeun ka boblosan. kabel ibaratnya malam minggu geus lainna deui bener. ayeuna mah milarian cuan sarangeo Soalnya cuan modar ya. Modarnya. Bener teh. lah Aya cuan mah neangan gantina ge gampang ya, Bang. gampang cinta datang dengan sendirinya terus tuh Gitu. Jadi
dengan cuan Cuan. kade kudunya dengan Nya. cuan mah jadi entong ke tong dianggap laki-laki apaan sih gitu nya Ya. hayang teh kieu we ka awewe nya Yang dicari sugar daddy, oh sugar Dan- daddy lain sugar dan glider good rekening. oh good rekening bener Tapi tapi emang nyata ta. emang nyatanya Aya nama jadi muka atau terkadang ya kesetiaan orang di nomor 2 kan bohong setia. oh, ya setianya Awal mah terkadang teu naon lah. Salah kurang jeung mah nu penting mah di imahan mah geus puguh. Komode di mobilan, tapi kan mang sana pikadinya. Tapi ku di imahan jeung sadinten 500.000 mah wah atokeun. atau eta teh sadinten 500.000 nya Nya eta keur manehna unggul can keur budak. yang jam budak Bedanya ngeung 100.000 ka keur sarean. Aduh rungkad aya nama sayang. meuli naon ya nah jadi gitu jadi Terasa. laki mah kudu boga harga dirinya Harga diri. harga diri teh nyata ku gawe terus nyata merek nafkah teh nya. Iya, kerja keras lah. kerja keras Kerja keras. tong cicing ulah cicing tuh cicing mamang rek Lanjung naon ai kan kerja kerasnya lain contohna lain tinju Oh, gitu lain lah. deh. Baku hantam. Puntennya siga ayeuna can keur usulna katak bijer. Oh, Kuat dikadek bohong. oh gitu tapi orang jampang kade Kuat dikadek eueuh. Ya, ayeuna urang buka ke silokan ya. Ieu bedog ya. Ieu bedog bakal neurak. Cek urang keneh, cek urang ya. cek urang Neurak. kene Terus aya ilapan itu bakal neurak. Oh, urang bakal pae. Kabur. Kabur. Tapi ya, urang bisa tangkis bedog. Tangkis silokana udah di diri urang. jadi di nu jero diri Kuat orang kuat sok luka tuh katojos keneh begitu abi asa keneh jadi kene ya komo ku bedog tapi abi mun niat aya posisi keur teu salah aya bedog tewak we aya sakeuna wani bener. tapi mun sakeuna kabur Nah, gitu jadi kembali di dasa galau oge di jero hate siga pelet lain omat lain pelet-pelet anu wah kudu henteu di jero hate jero hate teh nyata jadi engkana teh ka aura-urang alusna teh ku kalakuan bahasa eta pelet karena awewe misalkan lamun urang unjang anjing ka awewe geus moal daekeun tapi lamun kalakuan bahasana alus eta pelet ya ucapan juga doa Bener. leres teh jadi aya di diri kabeh geus aya kabeh tuh kitu jeung si Mang Idoy oge jadi mun urusan gelut urang mampu ya geus Lawan, lawan sakeuna posisi teu salah posisi teu salah mun posisi salah kudu berbesar hati minta hampura bener bener mah ulah eta ulah dipikeun ka kumaha aing cenah paling sebel orang yang begitu maing lah anggar kumaha nu hirup maot cek nu hirup wah urang palidkeun cenah dipalidkeun da main mah geus modal tah mata ulah kitu butuh orang terdekat dulur tetangga mata alhamdulillah abi mah jeung tetangga halus budak leutik ngamangkeun bae ngamangkeun bae disebut rada kalau padahal umur ngarakeun 38 ngarakeun atunya tapi kan bae ku berarti lirebat embung diunghak cek orang Sunda bener embung jadi bisa mawa diri nya eta da kuncina mah lain kuncinya lain- bisa mawa diri lain hayang ka terminal gitu abi ka anggar ka terminal Ciroyom ya belanja mau duit anggar anggar tuh jam mau duit Waduh, Dah, tuh punta penta anggar tuh bisa bisa coba bawa kudu bawa alkohol heula ibaratkeun saha sia mun cenah kunaon sia coba nah, ayeuna mah gitu. Jadi memang mawa diri iya di oh udah dilihat deui cedas iya ngiringan ka oyak ringan cedas wajib aing kayak simpan gitu we di kajebian aja jelema goreng-goreng patut teuing cenah sidik manehna ampun oh tinggal itu melongkeun we si Mang Idoy saha eta cenah. Nah, jadi gitu lur jadi hirup mah hiji bisa mawa diri nitipkeun diri oh laras Ya. eta mah nomor utama nomor nitipkeun diri utama ulah pulah pilih babaturan ya Mang hiji selamat geus puguh nomor hiji selain nitipkeun diri jujur nomor hiji mah tuh anggar da soalna ngomong jujur teh naon nepi ka ayeuna ge jujur da abi pernah teu jujur gitu oh jadi pernah kalah kanaon Teu jujur gitu lah. ka ieuan ka jalanan Ka jalanan. teu jujurna kumaha rasana teu jujur teh aya endingna ieu akhirna kumaha Tuh. ciga sinetron atau ending bahasa Endingna ya. akhir jadi sesuatu nu dieukeun negatif hasilnya negatif tah liribatana emang keur ditinggalkeun ku pun bojo heeh endingnya ujug langsung kieu move on tuh Nah, Superman Superman Oh, move on ya jadi ente FSMR ulah Ya. jual laki
lalaki ditinggalina selain daek usaha ulah FSMR we. FSMR. Namun tah urang geus ditanamkeun kuat mental jeung kuat batin urang, insyaallah gawe ge bisa. Cek paribasana rek manggulan cabe ngilu ka pasar dadaekeun atuh 20.000 hiji karung. Hiji karung. Kali 10 karung 200. 200. Ba kuat teu. Tah, eta nya. Nya balik di ka urang kan. Balik deui. Kuat teu akang ibatkeun 20 karung. Sakarungna teh 50 kilo. Nah. Tapi kulantan ku butuh kulantan urang rek ngudag ka hiji tujuan. Diangkat ku abi mah 50 kilo ge. Nya ge teu kuat. Bae geus nanyeri ge keun Rungkadnya. Rungkad oge. Tapi da aya tujuan. Tujuan mah ka mana we? Tujuan ke nya eta boga budak. Tujuan ke nitis rumah tangga deui tuh. Jadi gitu, aya tujuan anu nya eta mun misalnya boga budak, jang pamajikan. Eta nanaon ge rek sabeurat kumaha oge lamun urangna bener-bener geus pageuh di gawean. Ulah cengeng. Melihan we gawe hayang ngeunah. Ngan meunang misalkan saeutik. Da percuma nu ngeunah meunang saeutik. Ngeluhnya jeung teh anjing aing meunang sakieu anjing di ngeluh. Aduh, ripuh gitu Ripuhnya mah. Nya. Laras. Gitu. Jadi Ata ari di dieu di teh ieu teh geus sabaraha tahun? Abi nembean dia mah. Oh, nembean. Lain kulantaran tos biasa icalan atau jualannya. Jadi itu mah berjalan dengan sendirinya we jualan. Puntennya sanes ieu. Jadi teh nguliling si Mang Nguliling. di sales. Aing namina sales siga tukang dagang kerupuk oge. Ya benar. Nya. Tong ninggal barangna cenah mah teuas. Teh dangdang ge ya jelas nawarkeunna kumaha heula. Abi mah sanes jualan teh dangdang, tapi milari Duduluran eta. Picalonan anu rek meserna. Bikin nyaman heula, bikin enak heula eta orang. Insyaallah lah da lain ningali ku entehna, lain ningali ku sariwangina, lain ningali ku tuangan teh contona enak. Non ieu teh mie naon mie anu nya ibaratkeun mie won sasa aya di sainganna ibaratkeun di leupuh. Tapi ninggalna ka orangna ngeunah dibeulian. Tah insyaallah abi alhamdulillah. Jadi aya ilmu sales. Nah, jadi gitu ngadeukeutan jelema teh ilmuna lain ku ngan saukur. Punten. Ieu bade moal atau saeuwih deui lain kitu. Enak ibaratkeun supir ya. Supir rumahan jeung supir pribadi. Sok rada jarang supir pribadi soalnya kan sering. Supir rumahan mah ulihna paling malam minggu. Terus poe minggu ge kena iku sibuk mah komonya. Nya bener. Ngadon di kumahan, dipake tara. Tah, terkadang mau mobil teh kurang lancar. Aya teh lemes cenah. Kan aya paripaus nah bisa karena biasa. Jadi kudu dibiasakeun gawean naon ge. Ari geus biasa mah kan si Mang Ido ge ieu geuning gampang ngabus-ngabuskeun si teh ieu teh. Keur mangeunah teh nah. Tapi nya eta aya tanda aya kode tapina, tapi nya cek akang teh kudu malapah gedang mun dina obrolan. Kudu jelaskeun terangkeun. Kudu apal heula. Teu apal maka teh sayangnya. Ulah paribasa cek kolot mana teh jual kucing dalam karung cenah. Bukan berarti ngajual kucing nya eta paribasa. Jadi urang teh saacan nawarkeun teh kudu apal heula si calon konsumen teh. Kudu nyaho rasana heula. Kumaha. Jadi nerangkeun ge nya. Nya bila perlu ngaran sales ieu ngobrol bae nya. Kudu dibere heula atuh. Tong hayang karugian sarenceng dua renceng. Jadi ngetes. Mun geus dibere aya timbal balik. Lir ibarat urang kieu ka awewe oge ya. Betul. Ka awewe. Kamari ditinggalkeun ku awewe mungkin kurang duit bisa jadi. Tapi anak geus loba duit bisa nyamperkeun bisa. Tah ka awewe ge dibageuran, diberean. Nah, ieu. Awewe teh jadi babalik pikir tuh. Ilmu. Babalik pikir, mikir heula. Kolot teh jadi kieu. Neng geuning si Idui mah cenah budak teh geuning nya ge rupana kitu siga pernas bawa. Tapi bager ka. Perhatian ka maneh antar jemput leuwih ti tukang ojek contohna teh. Terus kana dahareun teu loba hitungan. Tah ulah ieu mah cenah aya diputus sagala dicokotan deui. Lalaki macam apa itu? Geus putus dicokotan deui. Donat 10 siki nu kamari balikeun deui. Aya nu kitu Aya nu kitu memang. Meureun si Mang Idui oge pernah ngalaman kitu mata ngomong kitu teh cenah tuh. Tapi eta kurasa kan emosi teh nya. Emosi. Eta teu salah lalaki nyokotan deui. Komo pas di nyokotan deui teh meureun mana teh aya paribasana geuning. Di eusian kuota kurang. Aing PCS-an jeung batur tah. Rek terungkan kumaha dulu. Terungkan. Pulsana mah bor. Ada jeung batur tuh. Pas lagu minta nama AA, sayang lagi di mana?
Ada maunya. Iya, ayo PCS sama jeung Jeung batur. batur, ya. Da jeung geus idoy cenah. Babolah cenah nu urang lagi moal karangsang-rangsang. Cang kampur aya. Ngamanfaatkeun nya eta Iya. nya. Taulah gitulah kawan ojage ya. Sabios teu kasakip ya aya non teh aya Aya naon? nu tadi abi bilih aya obrolan Ah, nu rada moal bebas jeung. teu ngomongkeun Pokona mah kan teu nyebutkeun ngaran. nya Yo. ibaratkeun Saha we bener rumasa. Pokona teu nyebutkeun ngaran, teu ngagogoreng, mau idoy mah ngobrol we. ngobrol mah da Santainya. santai Itu jadi poe minggu lah. keur libur kalau alasannya penak ya kerja Penak, teh nya kamari teh ngobrol. tos tilu dinten penak mah nya tos Ya, lami tilu dinten ngobrol rame lah tah ayeuna tepang gitu, tepang ya So, ngobrol ngawakong ngobrol. kieu. Da aya ilmu anu positifna, nu negatif aya. Tapi buang we nu cokotnya segi negatif ya, anu abi baung gitu. nama piceun. Piceun. Anu goreng gitu nya piceun. dasana seperti ruweun nya Tah, lain jam Terus. ieu. Ngan ayeuna Mang Idoy mah Mang Idoy sekarang mah ya Mang Idoy ini. nya Mang Idoy anu aku yang dulu bukanlah yang yang sekarang sekarang tuh. Mau ieu Dulu mah wah, ditendang, geus sekarang makin dibuang motorna ge edun, teu make rem. Bawa rem. anak KLX teh Tuh. dulu kerja acan dikit kan namanya teh baby ninja Tuh baby ninja aing reuas teh da reman apa mareup. Tah, sanes teh gaduh artos kan masa lempeng kar kade tapi emang Emang ngoboy, masih resep. ngoboy. Jadi Mang Idoy mah memang walaupun umur sudah mau angka 4, angka 4 tapi jiwanya masih muda, ngoboy. mun digeber ku batur di ieu teu panas ku kenal pot batur garara neng brek brek nah nek dibalas oke Dibalas gitu. nya jadi masalah urang teh rek tujuan teh contoh ieu erek ka mananya nyokot bantuan ti pemerintah ya contoh ya. Oh. Aya masalah jeung nu kitu ibaratkeun itu menghasilkan duit ieu pieu ngelehan Ngelehan. tah eta Ilmuna teh ngelehan. mending elehan Jadi ulah sarwana. ulah sarwana Lamun sarwana moal bener. 3 juta itu mah kan urang Tuh. dicokot teh ai ieu mun jadi masalah Kalau ke rumah sakit nya kudu gandeng heula ribet Maya. kunaon toh saya bereskeun di dinya keneh Tau. sakira aya nu rusak teu henteu cenah ieu lalu tah terus aya nu salah teh abi nyantos saya nama punten kitu we. Tuh. Jadi Mun di jalan oge abi mah mengalah untuk menang. nya teu sarua Lamun dihareup itu aya nu leuwih alus, di dieu aya masalah ngelehan. Udah nu itu anu pi benereun. Gitu. Jadi ulah sarwana nu ieu durder masuk rumah sakit Nya itu teu eta. beunangnya. Gitu. Jadi eta nu matak bawa bisa cilaka teh ya ya sambil nyanya tuh gulanya Nah. itu pas ya teh dangdang teh gulana teh pas. ieu Pas. teh. Itu teh harga sabaraha? hargana teh lamun ngical warung teh 1000-an Sarebuan teh 1000. sa ieu tah. Sakieu. jeung kopi oge mahal kopi ya Jeung kopinya. kopi 1500 Jadi tah sakieu tah. tah caketeun geura tah Tah. Tuh. 2 in 1 gulana gula tebu sanes gula biang Tuh in one. wani diriungkeun ya Wani diriungkeun. wani diriungkeun gula Kumaha tebu jeung kade. sampe. Oh, nah ya. halus Jeung talus. aduh Tah ieu jadi ngaranna teh ieu teh mun ka warung teh ieu teh dangdang nya aya alami jasmine gitulah tuh in one nya. Pokoknya musim hujan kieu mah kudu ngeteh. teh ulah ngopi Ngeteh, wae ulah ngopi bukan wae. berarti abi mareupkeun kopi tapi pecinta kopi Oh. so resep Kan ngarokok sekali-kali ngeteh. teh tah lamun seueur teh ngopi siga bising siga bah surip Tuh. kan Tuh bang. Terus, Terus bangun tidur lagi tidur lagi gitu. mati apunten bah emah apunten bah surip apunten Oke, tah gitu obrolan abdi ayeuna sareng Mang Idoy. Ka aya deui lah upami obrolan di mah di luar, kumaha ieu mah di studio. Poe Minggu Mang Idoy na libur. Abdi na nuju santai, jadi pendak langsung ngobrol kieu gitu. Heureuy lah ieu pada di dewek mah tuh di konten dewek mah arek kumaha-kumaha ge bae lah, nu ngahalangan. Kan dia ngawakong lah nya. Ngawakong. Da orang Sunda mah ngawarakong resepna nya Bang ya. Nyala Nyarita gitu. Ngadongeng. da ieu kan kontenna konten bobodolan kan Namanya. naon namanya teh Bobodolan. Abeng Uban Komedi. Tuh. Tah si Mang boga IG naon? IG-na Dui Juan sah. D O Doei. Doei. Juan Wansah. Ya. Juansah. Wansah IG-na Mang Idoy bisa rek Ya. pesen teh bisa langsung ka IG-na atau ka YouTube nama can boga cenah nyeun.
Facebookna naon? Di TikTokna Dudi Juansa. Tuh, TikTokna sarua Dudi Juansa. Dudi Anu tukang Juansa Juansa we eta pokona anu mah. Tukang Juansa we tah aya kayak aya beungeut ulang gitu. Muka tengil Muka tengil nya. Nah gitu jadi kayak lamun aya nu pesen teh jasa langsung tadi ka IG-na Idu Juansa ya. Idu Juansa lamun di TikTokna Dudi Juansa. Dudi Juansa. Dudina ku ye Ku I DUDI Dudi. Dudi Juansa. Dudi Juansa. Bisa langsung order biasa langsung gitu. Atau misalkan Kakang Abeng weh bisa. Bisa abeng lah no. Abeng kayak langsung ke aku saya disamper di pasien nomorna. Nah tuh apa tuh Idu Guludug Idu Guludug kayak mah channel lah Idu Guludug ya. Kayak saya keur dididik heula. Ya. Nah gitu pemirsa sadayana orang Sunda atau sa Jawa Barat, sa Bandung, pokoknya nama Ciamis Tasik neng saja sa pokoknya itu orang Ciamis Sinen ira ke Bandung kayak orang ngumpul deui atuh si Akang Juhana Kang Juhana ayo deui urang ngawayang deui. Tah gitu sadayana atur nuhun pisan. Assalamualaikum tah ieu Iduy ya. Iduy Guludug. Sampai jumpa Duy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.